Kami. Wait. Yo, Kernaon? biasa ya, pe. Iya po, bala. Bala. Oh. Jangan iya pipir ya. Di dia rencananya kolam. Ya, piajangan iya, nyen kolam. Kolam piajangan lele. Dengan lele. Rencana. Ini nges mulai pelaksana ya. Pelaksana babatnya ya. Tempat Atuh luas aja tempat nama ya. luas. Oh. Jadi atuh gampang bae. Sementara mah atuh kudu dipinuhan tempat. Jadi ngukur fasilitas lah. Ulah poyo giliran ngaliwat ya di onda. Yap. Pasti Jeung saya nyacar jeung sa. yang Rohmansyah. Tuh, apa len? Oh, jeung Abang Baki. Pen, jangan pen. Biasa. Bantuan kami ya. Di dianya rencananya kolam. Sana ceng iya tanya ngalamun gua. Atulah Yang boga perusahaan iya ceng ya. Ternak lele. ternak lele di dianya. Bi atuh biang. Lakunya lumayan jeung ngutang-hutang mah. Mudah-mudahan bae ya tarik pen ya. Amin. Ya kami ceng ya hayang boga eta usaha bari iya ceng ya sila. Mantap. Atuh gagal rencana nama ya. Amin. Kan iya po, imah tadi urusan imah po nya. Ai gampang urusan imah juga duit mah. Jalan usaha lah. Lain jalan usaha gitu imah po. Imah mah biar urang teh usaha mah di mana po. Kaliwatan teu jeung imah pinggir jalan. Pat baguyubudan kieu imah rangda ge teu ka eta. Eta gerangda sebenarnya mah. Rangda sementara bae manehna mah. Keduang kula. Atuh kula ge mudah-mudahan bae sementara. Iya tuh ngadoa bae bari. Amin doakeun. Bari nganjang antar kami. Oh, emang duda tak? Iya tuh duren. Aduh. Lalesu hirup ieu ngaduda euy. Tah ya durennya bisa aya nu minat. Waduh, ulah kitu lu. Ari diobral mah teu. Aduh. Ya bae mantuan kami pen ya. Karunya Saya. Ngan dia lain ngajak Mas deui. ngandalkeun kula bae. Gampang. Masalah ieu nyusul. Gara ngaliwat malam lauk ngaliwat manges beres ngaliwat mah beres ulah sohor ya geus hasil karena potong beureum lele Ngaliwatna jeung naon peda. nya peda baik daun sake mantap pen Ya biasana aya ieu sata kamad oh tamaker bisnis kelas lah kalau tamak bisnis sama pen sejauhnya. Nggak segera dilanjut. ya oke pen siap saya bisa ngopi lah Siap kopi mah. oh iya Perlu. kami jajan ke warung pen ya ayang sih Ya kami. jadi sama menetang siapa ya pula datang lagi di cara kanan lain dirangsuk cara kanan ay atuh kan bagawe mah targetna atuh jam baraha atuh pula kumaha keur penting jolo ya pen aku mah jam 11 ya ternyata jam 3 oh eta kulanya ngutupluk bae mah jalan atuh ieu mah doang nu ronda usaha lain eta lain jam 3 atuh gati kali kulihna ieu bla bla be maneh namanya dina HP atuh kula mah ngadakom bae mun seuri paling ngilu seuri kula Ngerondaan Kang Ami burungnya. Ulah kitu Kang Ami. Mana juputna pen boh Pasti. Atuh bara abad bae ngan teh di iya. Masyaallah bae maksudna wari mah kieu lamun nyiar nu tipis eueuh mental. Jadi mendingan keneh nu kandel-kandel kitu nya. Ngomong kandel ka nah nu kandel. Atuh jukut mah teu hade tak kandel.
Iya sih. Atuh nuki bae ge nuki atuh kandel kuduna. Pakai Kudu kandel. pakai kanal mental kieu. Kantong, teh kandel mah eueuh. Bener. Mangpat. Oh bener kami. Berarti butuh nu kandal-kandalnya. Itu nu tebal. Oh bener kami. Ulah ge hayang ieu nu kanal kudu. Atuh nganjang sih hayo. Atuh tenang we mek nganyang mah jojong osok kan. Ancan ka cantol bae ya. Di mana cenah kami nganjangna? Oh, tadi isumut di mana? Di anak. Kami mah atuh kula atuh mal selalu babeja bae. Atuh jangan poe ngol peuting di dieu sih, di perempatan. Atuh aya nguliwes na kula ge. Tuh, moal babeja barang kana Kang Ahmi. Mal selalu main tadi baturan bae. Teuin, teu apal kepunya nama. Cuma sepakanya ho kuring. Sepeda-peda ieu mah atuh. Jeung kula bae. Jeung kula bae. Itu nyedekok bae na jodog. Tuh, ieu bae ngeblak bala bae. Seolah-olah atuh lain seolah-olah kula makatungkulkeun ka baunya. Batur make datang atuh kula masalah ngap Beduh, datang deui. Kudu gegerat ti kiwari ya. Nyaan ho teh rak nek rai-rai kieu.